Assalamualaikum dulu salam burubarea salam dunya tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Eulis Titi bagian kedua karya S. Sukandar. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Tisaprak tas ditanya ku ibu Jule, Eulis Titi ayeuna tara digetrik-getrik deui, boh ku ibuna boh ku ramaana. Lantaran hayang kanyahoan jeung saha hahadeanana Eulis Titi anu matak henteu ngagugu bedegong kakolot direremokeun ka Juhana tetep mugen bae. Malah kadieuneukeun mah siga anu diantep. Kabeneran harita teh bulan caang kapentingnakeun kawantu nincak tanggal 20. Di sore kene Eulis Titi geus dangdan beda ti sasari. Malah upama bongoh ti ibu ramana, Eulis harewosan jeung si memeh lanjangna duka naon anu dibadamikeun. Kira wanci Isa kurunjung aya hiji jajaka jalanna nguriling ka tukang bumina Juragan Sastra. Sarta sanggeus aya di pakarangan geek diuk dina bangku parenteniis handapeun tangkal kembang kertas. Sarta teu kanyahoan ku eta jajaka, kurunjung Eulis Titi nyampeurkeun lempangna ke keteyepan. Pokna Eulis Titi setengah ngagebah tapi kaburu dipengkek da sieun gareuwah kadangueun ku ibu ramana. Manawi teh engkang moal sumping, boro manitos keheul nyeri beuheung sosonggeteun. Pokna deui. Piraku deui atuh Eulis engkang lepat janji, ngan oro kaya engkang ka dieu teh bet mani kawas bangsat susulumputan. Sakali ieu mah engkang sawios asa ulah saleresna jadi bang. Nabet kateterasan kanu teu puguh. Cek Eulis Titi bari geek dari yuk dina bangku. Saha teh eta jajaka anu datang peting-peting nepungan Eulis Titi teh. Taya lian ti Sudrajat bebeureuh manehna Eulis Titi anu henteu weleh kapeling berang peuting. Komo ayeuna masa bada diseuk-seukan ku ibuna kudu daek ka Juhana. Engkang, cek Eulis bari ngeser diukna pedah nembel tungtung bangku. Naon teh Eulis? Walon Sudrajat. Kinten-kinten engkang bade bela ka abdi. Lis sing percanten mugi nedapanya aksen ka Gusti Nu Maha Suci. Yen engkang moal gaduh panutan mun sanes ka Eulis sawios jadi simeut. Walon Sudrajat ngayakinkeun Eulis Titi bari neuteub nu harita kabeneran Eulis ge ngareret deui. Rok bae paneuteub geugeut. Nah janten simeut nya. Engkang Kang Ajat. Sawangsuna Eulis oge. Sawios jadi siit batan terjadi ka engkang. Cek Eulis Titi sorana ngageter setengah ngaharewos. Hiuk angin peuting ngagelebug nebak tatangkalan sakurilingeunana nu pating plenoi pating korosak. Kawas nu nyaksian kana pasini janji pasang subayana ieu makhluk nu keur diduru ku Asmaradana. Kojengkang Sudrajat kana tangkal kembang ros beureum tuluy meti kembang sahiji. Kitu deui Eulis ngojengkang kana tanggal kembang nu hiji deui sarta metik nu bodasna. Harita bulan mimiti ngemprai nyingraikeun lelang semega nu ngahalangan. Lis, ieu tanda hate engkang minangka wawakil engkang anu parantos gilig moal luncat mulang udar tin tali gadang. Sawios carek wiwilanganana engkang kedah ngujub getih ieu kembang ros beureum ciri wancina. Memeh sok dibikeun ka Eulis Titi kembang teh diangse heula. Engkang, Kang Ajat. Ieu kembang ros bodas putih bersih minangka tawis kaweningan hate Eulis nampi kana sagala rupi janji Kang Ajat. Jep eta dua japati sajodo teh tayanu nyarita sakemek-kemek acan. Soreng teh duanana keur catur geuning. Engkang, cek Eulis Titi bari ngeser diukna rada ngejat. Naon Lis? Walon Sudrajat rada reuwas, dumeh asa kelepasan manuk nu keur dicekelna. Iraha atuh engkang bade nyuhunkeun Eulis ka mama sareng ka ibu teh. Eulis Titi ngarasa penasaran. Hayang geura aya katang tuan maksudna Sudrajat anu teu leh ditunggu-tunggu. Lis, wayahna sing sabar. Sanes engkang ngabaekeun, namung engkang gaduh keneh hiji urusan anu Eulis teu kedah uninga. Margi sasatrusya engkang sakulawarga. Walon Sudrajat.
Mung pami engke parantos beres, tangtos engkang engga ngadehes ka sepuh eulis. Jep deui jarempet aya nu nyarita sakecap. Itu ia pada neuteup kana leungeunna anu masih keneh nyarekel kembang nu bieu ditukeurkeun. Minangka wawakil hatena anu rek silih belaan silih dago sangkan maksudna laksana. Engkang kahoyong eulis mah urang kikieuan teh tong lami-lami. Margi apan ibu sakitu benduna wireh eulis nolak raka engkang sipatna Kang Juhana. Ceuk eulis titis satekah pola hayang ngajugjugan hatena Sudrajat. Eta margina Lis nu mawi engkang nyuhunkeun tempo bade mereskeun pasoalan kulawarga oge. Walon Sudrajat teu kebat nyaritana dumeh ngarasa ti bolosong omong. Tadi dirusyahkeun ari ayeuna pok pisan dibejakeun. Nah kumaha kitu engkang? Eulis titi panasaran hayang nyaho raratanana. Cekap sakitu gelis, kapayun tangtos eulis baris uninga. Aya naon antawis engkang sareng Kang Juju. Ayeuna mah wayahna sanggem engkang oge, margi bilih jadi matak. Jep deui itu ieu pada jarempe sasat keur silih anteur ka tindeung bari main catur. Dina kayaan silih tembrakeun eusi hate masing-masing. Kawan tukeun mamejehna beberat sangga. Teu kanyahoan ku ieu dua jelema teh. Yen saanyana mah ti tadi keneh oge teu pati jauh ti dinya sisi pager kahalangan ku tangkal baluntas nu ngabadeg. Aya 3 jelema anu keur ngintip bari kekerot huntuna nandakeun kacida ambekna. Pantes euy uhe Abdul, si eulis kadewek nyapirakeun teh. Da ieu mangkelukna nu ngahihileudanana teh. Ceuk nu saurang satengah ngaharewos bari pepeta. Lah copel atuh Den, pira pebenjit. Dipariskeun ge moal aya daya. Keun we ku abdi tanggung beres. Walau nu ngaran uhe bangun nguntup naker. Pegat we di pengkolan astana, da biasana si eta masuk kadinya ngaliwatna. Ngan ulah dirogahala be, cukup diwarah supaya kapokeun teu datang-datang deui ka dieu. Ceuk nu saurang anu taya lian eta teh Den Juhana. Tapi awas euy, uhe, Dul. Eta bibir si laing ulah cuam cem teu puguhnya. Den Juhana bangun nu hariwangeun. Moal atuh dunungan sok asal kentel aci pangrapetna we nya Dul. Walon uhe beri Noel ka Abdul nu harita keur depong ngawaskeun ka jero buruan. Heulah, nyaho beres we tah ieu sawareh sewang. Si uhe jeung Abdul nampanan duit ti Den Juhana duka sabaraha dan teu pati awas. Satabes bae dibebeskeun kana sakuna. Terus diharudum deui ku sarungna. Uhe, Abdul. Ayo urang balik ayeuna mah, urang pegat di ditu. Ceuk Den Juhana. Dupi aden bari sakalian ngiring deui. Uhe malik nanya. Moal atuh euy. Pek we ku masih laing. Dewek mah nyaho diberes we. Ngan peupeujeuh. Ulah ari dirogahalan nepi ka ruksak mah. Ieu mah sakadar ngawarah supaya ulah campelak. Bring bae eta 3 jelema teh arindit kaluar tina panyumputanana. Jalanna susulumputan salungkal salingker. Atuh ieu 2 japati jongjon nyacapkeun ka sono. Ngan bae duanana oge henteu pati berag sakumaha sasarina. Itu ieu kawas pada aya hal-hal anu dikemu. Sabot keur kitu kurunyung si Memeh nyampeurkeun bari hari weus-weus samping kewer setengah nyingsat bakating kurusuh sarta pokna. Eulis, enggal kalepet. Ibu ngagentraan. Ceuk si Memeh. Dibejakeun ka mana ku maneh teh Memeh? Eulis kalah malik nanya. Diwaroskeun nuju ka Jamban. Syukur atuh, aya engkang. Hapunten bae abdi teu tiasa maturan. Itu geuning disaur cenah ku ibu pilih nambihan deui benduna. Ceuk Eulis titi bari jung nangtung. Gap leungeun Eulis titi dicekelan ku Sudrajat. Karasa lemesna ramo-ramo Eulis anu mucuk eurih. Mutuh matak nambah-nambah embung nyingkah mun teu sieun kumaha onamah. Tangtuna oge dikekeuweuk. Mangga atuh Eulis wilujeng kulemnya sareng wayahna sing sabar. Pokna bari jung deui Sudrajat nangtung. Aya engkang. Kade lalinya, eta teh ros nu tadi. Ieu ku abdi bade dianggo pangemut-ngemut ngantengkeun ka tineung urang. Moal atulis engkang moal duwi kahilap. Mung sawangsuna Eulis anu kedah kieu teh mah. Walon Sudrajat bari leos indit dijajabkeun nepi ka pantodora tukang ku Eulis titi jeung si Memeh. Eulis titi kalawan dituturkeun ku si Memeh rong heap asup jalan ti dapur blus ka jero bumi. Kasampak Ibu Jule jeung juragan sastra keur caralik. Beri main catur oge geuning.
Eulis tas ti mana sakieu geus peuting masih keneh kukuluyuran. Wangsul ti jamban ibu. Walon Eulis titi tenang. Geuning bieu ku ibu ditempo eueuh. Mohon teras keluar ninggal bulan. Eulis makaos nu kakara wae bulan-bulan bae ditetempokeun ngalamun meureunnya. Cing atuh Eulis ulah kitu-kitu teuing. Ibu Jule tekebat kaburu ditempas manten ku juragan sastra. Tah baku ibu nama. Tadi geus dibejaan, ayeuna geus pek deh nyarita teh sok apruk-aprukan kitu. Juragan sastra ngawada kana ceritaan ibu Jule anu jol-jol kegelendeng. Sumohon mangga atuh kumaha makna. Ibu Jule kurawed. Kieu geura Eulis, tadi dinya diukna. Saur juragan sastra bari nuduhkeun kana dipanu dicalikan ku ibuna. Tadi dia Eulis ye ameh pada keceng ibu. Gek Eulis titi diuk emok bari mando ka sepuh teu boleh hormat. Paromana bear ngahegar-hegar maneh nyamunikeun kaayaan hatena anu sabenerna. Kieu Eulis, kahayang mama teh geus meujeuhna Eulis kirara rabi. Da geuningan aya sababaraha urang anu sok ngahelaran ka dieu. Malah anu geus aya giriming-giriming mah duaan ka mama jeung ka ibu teh. Saur ramana bari neuteup ka Eulis titi anu beuki ngeluk tungkul diukna teu wani cengkat. Nya kitu Eulis kahayang ibu oge da moal nya Eulis teh lalagasan bae. Era atuh ku batur ku tatangga meureunan cenah geulis-geulis teu payu boga salaki. Narek neangan nu kumaha deui. Ibu Jule mairan caroge. Nu geus aya omongan ka mama teh aya duaan. Nyaeta kahijina mah Den Juju putrana Kang Barata. Baheula mah sobat mama eta teh jelema beunghar ngan hanjakal geus heubeul pupus. Tah ayeuna teh kabeh rajakayana ragrag ka putrana Den Juju. Eta tah nu pangheulana mikahayang ka Eulis teh. Nya nu kamari ieu didongengkeun ku ibu teh geuning Eulis, Den Juju teh leuh kacida surupna payus namun Eulis menangkeun Den Juju mah. Keur bageur teh teuing ku balabah taranyaahan kana rezeki saeutik. Ibu Jule muji Juhana bari ngusapan punduk Eulis titi nu harita tungkul bae. Eta ibuna masok tutuluyan. Kelanan saurang-saurang atuh ambe beres. Sok ngagokan bae ieu mah. Juragan sastra setengah ngawaweleh ka garwana. Ari kaduana anu geus aya omonganna teh ngan ieu tunda talatah ka bimomoh tukang barang tea. Nyaeta cep kosasi urang lembur kopo cenah. Anu digawena di perkebunan Sperata tadi nama ayeuna cenah kana jual meuli kai. Reg juragan sastra ngarandeg ngahaja mereka sempetan ka putrana. Nya Eulis cek ibu mah ari milih pisalakieun teh ulah dapon ngora dapon kasep. Tapi kudu kanu aya geusan salindunganeun nu sakira bakal nyaah ka urang. Da awewe mah tara cari duit ti Batawi cenah geuning tapi cari ti salaki. Cik pekainya nu mana nu rek ditarima teh. Ngan ari kahayang ibu mah mending oge Den Juju. Eta mah geus puguh, loba leuwih nanti cep kosasi. Malah apan Den Juju mah can kungsi boga pamajikan asana nya mamana. Ibu Jule mani norostos kawasieun nu katinggalin kereta api. Kitu kahayang mama oge Lis. Tapi najan kitu mama mah kumaha Eulis. Bisi cenah teu pati resep ka cep kosasi. Mama bakal doa mun Eulis milih Den Juju. Cenah Eulis rek pilih cep kosasi. Nya teu naon, da eta ge babad keneh jeung urang mah pada sawaja. Eulis titih teu ngajawab, ngan kalah slak bae kana beca. Ngan kalah slak bae cipanonna ngagarajag bijil mapai-mapai pipi. Ceurik lantaran ngarasa baluweung dumeh dirento ku ibu ramana anu ku Eulis titih dihormat di dama-dama. Ari rek pupulih yen manehna geus boga beubeureuh nyaeta Sudrajat teu wani pok lantaran aya talatahna Sudrajat. Ulah waka pupulih ka ibu ramana. Ari rek nyebutkeun nolak ka Den Juhana atawa ka kosasi. Oge henteu pati wani lantaran kadinya mah sasat kadoa sepuh. Mun teh mah ditolak, beuh tada teuing sakumaha benduna nu jadi ibu ramana. Tungtungna batan nyarita mah kalah bijil Cipanon nyuruluk ngabuah kawung ruruntuyan. Wekasan sumegruk kana lahunan ibuna anu memang teu sabagodos jeung jinisna. Duh ibu, Eulis teh teu acan niat gaduh salaki. Sareng hapunten bae Eulis mungpang kana kapalai ibu sareng mama. Margi kadinya masa naos kaduanana oge. Eulis
Eulis teh alim ibu. Eulis titi pegat-pegat di barungku sumegrukna ceurik. Barang jeung di bumina juragan sastra Eulis titi sumegruk ceurik kanyanyerian patadi jeung sasat direntog ku ibu ramana supaya daya kaden Johana. Di luar mah kaayanana teh lain deui. Sudrajat nu harita keur jongjon leumpang noyod bari hate sumeredet sumoreang inget bae ka Eulis titi anu bieu cikeneh tas kedal ucap pasini janji pasang subaya yen rek babarengan hirup laki rabi. Lamun teu kitu kajen moal kawin seumur-umur. Puguh oge berat pasini janji kitu teh lantaran sanajan nya bijil tina ati sanubari anu murni, tapi maranehna poho yen saenyana mah jodoh teh kudrating pangeran nu maha kawasa. Jalan anu disorang ku Sudrajat pikeun mulang ka imahna taya deui nu pangdeukeutna motong kompas salian tinggal liwatan astana anu mangrupa pasir leutik. Belah kidulna Gurawe sedang dihandapeunana susukan. Lebah tangkal caringin anu ngerumpuyuk poek nu pernah dari tengah-tengah astana. Harita aya 2 jelema keur dariuk menang di harudum sarung sedang beungeutna ditergos ku carecet. Barang jol oge ngarongheap ka lebah dinya. Sudrajat make boga rasa hemar-hemir kawas anu geus meunang wirasat goreng. Malah dina hatena aya pikiran rek balik deui. Kajeun teuing rada jauh nguriling. Ngan orok kaya sabot keur kitu curelat. Celeng, celeng. 2 jelema luncat ka hareupeunana. Atuh puguh bae Sudrajat kacidareuasna. Keur ngalamun sasat aya nu ngagebah, malah ieu mah kapan anu megat pisan. Saha? Cek Sudrajat bari ngaregog, ngadadak kesang tiis ngucur. Hahaha, balik penting-penting tas di marana. Sorana setengah ngosom bari nyekak seuri di jieun-jieun, ngarasieun nu dipegat. Yeuh dulur, ulah wani-wani ngaheurian bentang Cigembreng. Sabab sabab geus aya nu boga ngarti. Cek nu saurang disaolah-olah ngagertak. Sudrajat anu tadi mah ngerasa ruas jeung sieun, barang ngadenge nyabit-nyabit tas maranan-maranan jeung nyebut-nyebut bentang Cigembreng, cek dina pikirna, tetela ieu mah lain jurig nyiliwuri lain setan marakayangan, moal salah tangtu jelema nu rek hasud. Saha anjeun? Sudrajat nanya bari mundur salengkah. Anjeun teu perlu nyaho. Kaula nu ngageugeuh ieu astana, sing saha nu ngaliwat ka dieu ti peuting kudu babakti karek bisa salamet. Naon nu kudu dibaktikeun ku kuring? Sudrajat memititing sariak bulu pundukna. Hatena ngageter tapi tetep dina kaayaan caringcing pageuh kancing taki-taki. Menang anjeun balik salamet lamun hulu dibaktikeun ka kaula. Beri sebrut nerajang maksud rek newak Sudrajat. Sudrajat ngeranjug reuwas dumeh teu nyangka bakal narajang sabal nyarita jeung cecakakakan seuri sarta gentak manehna mundur 2 lenggah ka tukang kanu rada lega henteu pinuh ku tutunggulan kuburan. Pinter maneh, Cek nu jangkung. sapinterna oge jelema hiji podaran we. Cek nu pendek tapi duana nage henteu katembong beungeut nama kawon tu ditergos tea. Si jangkung sebrut di ngerontok ti hareup sedang si pendek ngagabrug ti tukang. Tapi Sudrajat anu geus meunang warahan ti guruna Mang Ope geuwat nyingcet ka gigir bari nyentok sarungna si jangkung ku leungeun kenca sedang leungeun katuhuna nyentok sarung si pendek atuh teu anta parah deui geblok bae duanana diadu tarangna jeung pada baturna. Aduh, Cenah sabot manehna ting aradu ngan habek bae suku Sudrajat nyayang kana kekemplong si jangkung. Atuh koloyong bae nyolonton gebruk labuh ninggang tutunggul kuburan. waduh. Kurinjal manehna hudang deui, tapi Sudrajat dirontok ti tukang ku si pendek beri nyekek. Sudrajat barang red kasih jangkung nu rek ngarontok deui ti hareup, tapi manehna kagok lantaran beheungna geus kek manten dicekek, beri bobokongna ditunjal ku tuur musuhna ti tukang. Geuwat Sudrajat awakna dibawa ka handap sarta sakilat diputar 15 derajat ka gigir. Atuh musuhna nu nyekek ti tukang rada ngendoran da kabawa murilit. Kabeneran deui si jangkung ngahembatkeun peureupna maksudna mah ka Sudrajat ngan bae disampakeun beungeut baturna atuh habek-habek ditinggang. Aduh, kuring ieu mah. Cek si pendek bari ngalesotkeun panyekek sarta blak nangkarak. Sabot musuh nangkarak sakilat Sudrajat maju bari ngasupkeun tajongna
Meneran pisan kana jimatna anu cadu dicabak ngan dangheuk bae bari gegerungan. Aduh. Orok kaya Sudrajat dibongohan ti tukang kawasna bae ditenggel ku batu tutunggul ti tukang. Bareng habek koler bae Sudrajat kapaehan ngajeh cer teu inget di bumi alam. Malah teu udah teu aduh isuning beksek teh sanyana. Modar sia ayeuna mah. Cek si pendek nu taya lian ti si Uhe bari kekepruk sarung nu kotor ku taneuh. Di kumaha he? Cek nu jangkung nu taya lian ti si Abdul. Wah, da kagok dihakan we taku eta taku tutunggul. Tuman bae diantep ke jadi rereged. Cek Uhe nuluykeun caritana. Gusur we palidkeun kasusukan tuh di Lebak. Abdul nitah ka Uhe. Kumaneh we atuh ngagusur nama Abdul? Peperihkeun ninggangna ku kuring. Aya bieu teh kumaha mani gegerungan kitu? Najong ieu euy, kantong Semar mani ngreles kale Cina. Mun teu kaburu ditinggang ku maneh mah Uhe buah-buayeuh kawiwirangan. Beri durugdog Sudrajat digusur kasusukan dikujubarkeun sarta geek maranehanana dariuk dina akar tangkal caringan nu aya di luhureun susukan. Barang gujubar kasusukan Sudrajat nyah lilir tina kapaehanana. Hawar-hawar celina ngadengen nu gegerendengan di luhureunana. Atuh geuwat manehna cengkat sirahna disarandaikeun kana gawir susukan. Sagala rupa caritaanana kadenge kabeh. Uhe, beureun geus modal ta si haram jadah teh. Cek Abdul bari nempo ka handap. Nyawe nya, da geuning teu usik-usik tuh. Cokorna masih keneh kakeum ku cai. Kumaha nya bebejana? Mangkaning manehna wanti-wanti cenah ulah nepi ka diroga hala tapi ari buktina kieu. Beuh, cilaka. Walon Uhe kawas nu kaduhungeun. Heueuh tapi lamun teu kitu tangtu urang nu cilaka. Geuning kuring ge meh teu kuat sasaku urang dihurup. Wah gampangnya mun teh mah urang katangkep bejakeun we matak naon yen urang titahandar mabuburuh. Heueuh nya mending oge kitulah. Ngan anu penting ayeuna mah upahna. Lamun manehna jalir nya urang bejakeun we kan wajib. Sanggeus ngaromong kitu Abdul jeung Uhe leos ari di tidinya ku rubutan di Nubala. Mapai-mapai sisi astana. Saterusna eta dua jelema ngiles nu poek. Korejat Sudrajat hudang bari gigisik. Awakna baseuh goyobod sirahna anu tadi ditinggang ku tunggul kuburan tea. Kawasna bae ngadadak leungit ka nyeri na katiisan ku cisusukan. Teung teuing jelema nepi ka luas kitu. Cacakan lain sato mah. Manehna teh tega mergasa ka sasama jalma tur tunggal makhluk pangeran. Eta di nu ditahna asana teh bet kacida teuing. Tapi lamun seung ku aing ditagenan jiga ana bakal bengkah nya-nya. Boba bakal aya nu ngajolopong karibanusan kaya kieu mah. Sudrajat cung nangtung bari rubang gieung lempang balik ka imahna. Sajroning lempang teh manehna teu boleh nyurucun Cipanon. Teu kalis ku diusapan bijil deui hatena nalangsa anu lain lumayan. Sadatangna ka imah Sudrajat henteu loba carita deui. Ongkoh ibu omah geus tibrasare. Ade rek ngageuingkeun nu jadi indung asa kurang bemakrama pisan. Anu matak sanggeusna cucul-cucul mah. Dugreup bae Sudrajat sare tibranaker kawantu tas cape. Cak baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Eulis Titi bagian kadua karya S. Sukandar. Insyaallah urang baris tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nabi Haja pamit. Permios.